suci jembarna para leluhur sabudaya Allah. Ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu anu genuturang kana manu kemunggaran, ka Ibu anu jadi cukang lantaran ayeuna ulah mengalar di pawenang. Itu cakap tuing, nada munduran deui sakeutik.
bakal ngalaman kanker ya. Tuh, saya ikhlas tau ya bakal kanker. Ketak-ketak iya mah kanggo, kaisa pengobatan nya dong. Sok kok isi-isi pengalaman kanker. Sok lo betul. Sok tusukkan tusukkan. Sok isi-isi. Sok kado-kado, sok kayak ke bawah. Sok lebetkeun kana jalanna. Nah, gitu. Sok atur nuhun jajak lauli kasiro. Sok kok isi-isi.
dia sekali deui kasepuh nya kamarurang kali tong dugikeun ka diturutan di bumi margi